Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah pisan untungna jelema nu puasa di tanggal hiji aya kaakuran jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu ditaros ku sahabat mayahmiluka ala siyami hadhil ayam ya Rasulullah naon sih nu ngajurung kana puasa dina poe ieu tanggal hiji sampai tanggal oh cak Kangjeng bi abi kalawan bapak ingsun bahasa Kangjeng ya mun hayang apal ma innaha ayyamul masyair wa ayyamul hajj poe ieu teh poe syiar tanda-tanda keagungan agama jeung poe-poean haji urang geus memasuki bulan haji berarti ieu geus lain lalaga siap-siap nu ka Arfah itu pokokna bae teh geus sibuk ka Arfah alhamdulillah di Indonesia mah tahun ieu mah ya seperti ieu lah eueuh masalah nu bermasalah mah anu nahan urang mah teu bermasalah anu nahan teu ka Mekah bari geus sarariap nu teu ka Mekahna ieu nu bermasalah ke di akhirat sidang oh karena COVID-19 oh masalah tinggal bener jeung teu na we kayaknya di hareupeun Allah aduh acara bener itu salamat acara itu bener atuh mudah-mudahan salah betul atuh itu gua aja da we di akhirat masyaallah urang mah teu kadorakan teu na urang gua itu munggah haji henteu doraka jeung urang mendaftar henteu naon teu itu boga pan urang nungguan kebal pan ya nu jelas lain masalah etana ialah ayyamul masyair wa ayyamul hajj ya Allah Kangjeng Nabi fa inna laka bi kulli yaumin tasumuhu adlan mi'ati raqabatin wa mi'ati badan wa mi'ati farasin yuhmalu 'alaiha fi sabilillah sanyanyana tetep ka anjeun setiap poe anu ku anjeun di puasaan ente puasa di tanggal hiji sarua jeung ngamerdekakeun 100 abid Masya Allah urang eueuh abidna ge kumaha ge karyawan singlu dimerdeka-merdekakeun teu meunang gawe dirumahkan karunyaeun geus pemerintah ulah digarawe sia capek cicing bedi mah nya dedeuhnya ka maneh tah karunyana pemerintah teh sampaikeun ka karyawan ge dipulang-pulang dibentuk dedeuh jeung nyaah ulah digawe capek jenting teu da harga asa masuk aju lanjut kitu biasa bae sih ya dedeh jeung nyaah datang tadinya pemerintah ngurusan rakyat lebih mantep hiji ngabandingan 100 kaula
dua ngabandingan jeung 100 onta 100 kuda anu dibawa perang sabilillah. Masya Allah ganjaranana. Pokoknya geus du puasa mah urang geus naon garang-garana muyah mayeh ku ganjaran. Tinggal nu teu puasa waduh kadunga mah cenah. Sugan teh teu kitu cenah ganjaranana. Aduh engka bulan haji hareup oke nih. Ieu ge can anggeus. Tuh ya rentak ge ya Allah. Iyalah kehebatan ganjaran puasa di jero bulan haji. Di mana datang ka yaumut tarwiyah. Nah, ieu mah palaka fi adla alfi raqabatin sarua jeung ngamerdekakeun 1000 kaula engke tarwiyah. Tanggal 8. Nah, eta bae geus. Hajar guys. Alfa badatin 1000 onta wa alfa farasin 1000 kuda malu alaiha fisabilillah anu dibawa dipake perang sabilillah tah tarwiyah. Geus isuk teh kudu puasa guys. Kebet tanggal 8 nya atuh geus mulayan ti kuari bae mulayan. Kajen lah aing cenah ieu ku aing geus ngadahar wuduk ge mulai geus ti kuari geus ulah dahar ulah minum datang ka magrib geus diganjar henteu pan dahar henteu. Ya Allah, lamun can ngadarna naon bisa tadi teh can ngadarna naon wuduk encan kupat henteu. Oh masalah boleh kuari kopi doang cenah. Jeung katimus 5 bah udah. Atuh apa ngelekeun wudu. Jak katimus sok boboda kieu pan. Ya Allah ya Rabb. Guys isuk mulayan. Genep Senin 7 Salasa Rebo Kamis kumaha sih aing ngitungnya. Tah Rebo Masya Allah. Eta tarwiyah tanggal 8 faiza kana yaum arfah di mana datang ke poe arfah alaka fiha adla alfai raqabatin tiklanana 2 lamun tadi 1000 onta 1000 kuda ieu mah 2000 raqabah 2000 badanah 2000 faras malu alaiha fisabilillah. Ya Allah, mudah-mudahan orang kabehan diberi sehat, diberi jagjag, diberi daek deui ngalaksanakeun ibadah. Loba nu sehat tapi biasa bae, loba nu setengah sehat tapi bisa. Bahkan aya nu gering puasa teu ngeunah segala rupa parait cak geus nu gering dahar henteu minum henteu puasa henteu panen gering. Ya urang gunakeun hirup urang pake ngabakti ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang keur ngabahas masalah kurban patali jeung waktuna. Hukumna geus syarat-syaratna geus beres. Kuari hukum, kuari waktu.
yadkhulu waqtuha jeung asup waktuna ngalaksanakeun kurban teh idza tafati syamsu di mana geus luhur panon poe karumin kira-kira ukuran satumbak. Ukuran satumbak teh ukuran sama sapangadeg urang bari ngacungkeun leungeun. Eta ngaranna satumbak perang. Namun baheula mah masih kene araya di unggal masjid mun khutbah tungkeunna make tumbak. Nah, eta teh di samping jang supaya tatagenan oge eta teh tanda kaluhuran Islam. Pakai tumbak. Cek. Anu pertama khutbah moal ngageleong pan makanya kalau eta mah. Anu pertama mah kadang-kadang nyana ge oyag-oyagan, buku naragag pan. Ini kalau eta tegepetek. Luhurna aya tumbakan lencos. Nah, eta luhur baheula mah kitu. Eta teh ditinggal para aulia Allah. Mantap. Di urang di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten make tumbak. Anu nanyakeun baheula Muhammadiyah. Muhammadiyah kan teu makekeun Muhammadiyah mah. Biasa ge nyana prostromo. Barang nanyakeun dah beneran keur khutbah digunakeun. Pak, kenapa sih itu pakai tumbak? Apa sih gunanya? Langsung diangkat, gunanya untuk nojos kabuk. Ini nah aja lompat sama Muhammadiyah. Can kungsi anu. Sia kirain gak begitu cenah. Masya Allah. Ya. Jadi ukuran sapangadeg urang jeung sapangawe urang muncul panon poe teh di kulon apa di wetan? Asyah benar nama geus deuleuhan ka kulon bae kiamat sia. Tah wetan lamun panon poe geus sapangadeg tek eta garana qadra ruhi. Eta geus siap kata di dinya tah. Waktu mencit teh. Cek mazhab Syafi'i. Eta teh lamun cek ahli palak mah geus ukuran waktu duha. Aya dua sugro, aya dua kubro. Namun urang maka takribul maksud bakal apal ieu mah geus sakitu tah nya. Summa madha qadrokataini wa khutbataini khafifataini tuluy ngaliwat ukuran salat 2 rakaat jeung 2 khutbah anu singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Salat 2 rakaat singkat, khutbahna 2 singkat. Tidinyalah waktu mencit geus dimenangkeun. Hiji berarti ukuran waktu duha. Waktu duha teh atuh jam genep seperapat ge atawa geus masuk. Kitu keneh 6:30 geus leuwih afdol. Urang lamun deuleu ka itu 6:30 teh geus luhur. Kuari mah lantaran loba bangunan teu kaciri panon poe teh munculna. Baheula mah kan diri bangunan, kebelah itu sawah. Urang asal ka ditu katempo panon poe teh muncul. Nah, jam genep
eta geus muncul panon poe nya tulu syamsi 10 menit kemudian ngaluhuran tah seprapat sapa ngadeg panon poe gawe mah urang kuari ieu nya macul henteu tani henteu ka kantor henteu ka sawah henteu di pabrik di PHK geus bandingan deuleu panon poe sukan coba cek kiai coba yang ayo kawetan jandeuleuh na kitu gudang sare teh langsung bakawet cek pamajikan ka mana kak ngabuktikeun ngaji cek kiai kamari deuleu panon poe aing nyaho atuh mandi heula ka loba omong sia tahan mandi segala naon ka aing biasana ge aing mandi ke jam 7 jam 8 geus mata subuh teh gegeran teh mandi acan panon poe ka ditu aing nyaho jam 6.30 begitu panon poe sapangadeg tambahan 2 rakaat salat singkat jeung 2 khutbah anu singkat beres eta mencit ya Allah mazhab Syafi'i tapi lamun luar mazhab Syafi'i mah Maliki Hambali Hanafi beda nyana mah asal muncul panon poe teu kudu manteu salat jadi seperti etalah tapi urang mah mazhab Syafi'i kudu ba'da salat lamun di lembur wanu salat ieu mah di urang mapan loba nu salat di masjid di mushola di lapangan ambal aya bari ki jasa salat di urang mah hebat mun teu lockdown mah tetep teu menang nah ieu mah keur carita di urang mah pohara ngeunaheun teh ka masjid salat mencit di hiji tempat ari hewan aya salat henteu hewan teh bagus kitu teh aya salat henteu tapi aya korban mah endeuk kitu tah eta teh kumaha ukuranana kan cek tadi ge lamun nu salat bageuna salat khutbah beres salat berarti mencit beres khutbah ieu mah di hiji lembur hewan loba nu korban tapi aya salat henteu tuh loba kita masar wajeng ke naon coba babadean anu dipake karesep ku Gusti Allah anu dipake ka bendung ku setan naon coba kasih jawaban anak kabeh ya salat ya puasa zakat bener dibalikeun naon nu paling dipake karesep jasa ku setan pake ka bendung ku Allah ya babari kene ya mabok ya zina ya judi pasti gitu kan jawabannya hiji deui naon nu dipake ka bendu ku Allah jeung bendu ku setan nah sia iya naon dah ayo sia ayo ya 5 juta ya saya cepat saya sia Allah benduan jasa setan ge benduan jasa naon coba eta ayo sia moal nyaho sia kawin mah masih kene aya nikahan zina jeung anak setan kosia tak kitu tah jadi sama pembina kawin zina ieu mah salah kene malah sia kudu mayar ka aing tolol kesalahan beda kawin jeung zina ya Allah ya Rabb Gusti nah ya Kangjeng Nabi di mana-mana ya jelema mencit hewan maksudna kurban tapi meme dilaksanakan sholat tetap
kasupkeun kana jajabur. Bila mun dipencet sabada salat eta jadi kurbanna. Teh hadisna Sahih Bukhari Muslim lengkap. Walau mana bau bihi fi yaumin hadza nusalli thumma narji'u fananaru faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla dzalik fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuki fi syai'in. Awal perkara nu kurang dilaksanakeun dina poe ieu pertama nusolli salat 2 rakaat berikut jeung khutbahna manarjiu balik panan haru mencit urang tah kos kitu alat tela karak mencit kurban isbaman fa'ala dzalik faqad asaba sunnatana jelema nu ngalaksanakeun kurban sabada ngalaksanakeun salat Id faqad asaba sunnatana meneran jeung aturan. Tapi wa man dzabah qabla dzalik jelema mencitna memeh salat atawa ti tanggal 9 keneh dawa tas subuh langsung memeh salat eta ma fa inna ma huwa lahmun jadina sakadar daging qaddamahu li ahli jang susuguh jajabur disebutna laisa minan nusuk fi syai'in teu kaasupkeun kana kurban. Ya Allah ya Rabb. Ari sasakala nama ieu Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah eureun ngajak nauhidkeun ka Gusti Allah. Bari jeung ku bapa ku anjeun mah bapa ku anjeun mah pagaweana nyeunan patung tina batu bari disembah. Ya Allah. Masya Allah. Itulah Kangjeng Nabi Ibrahim. Terus-terusan dakwah kabejakeun ka Raja Namrud bahwa eta anak muda nu ngaran Ibrahim teh teu eureun-eureun gabentaran ka raja sedengkeun Raja Namrud teh hiji raja anu ngaku pangeran. Mulai jelema kadenge teu mangeranan ka Namrud panggil gantung. Ya Allah. Urusan-urusan dakwah mah tiba heula seperti gitu. Lain anyar ku hari lain. Tiba heula. Jelema anu dakwah ngajak nauhidkeun ka Gusti Allah. Datang ke perang. Keur teu perangna teangkeun ku raja. Gantung, bunuh, dicacag. Secara zahir ngeri luar biasa. Tapi di akhirat etalah jelema nu bakal sarareun. Nu bakal iring-iringan ka surga bi ghairi hisab. Awang surga geus muka. Urang mah aya nu leha-leha kieu wallahu a'lam. Titah puasa gajah hanteu. Titah korban gajah hajuna mah tungguna mah urang mah neuk nungguan korban batur bae. Kitu bae datang ka paeh teh urang mah. Eueuh bae sejak rek tampil di hareup korban aing. Korban perasaan. Tuh. Kangjeng Nabi Ibrahim teh akhirna lantaran dahsyat jasa dakwahna jeung alhamdulillah karena Nabi atuh nu milu loba sieun Raja Namrud
sana diantep model kos kieu mah waduh ka pangeranan aing beak beh pangeran sisieun ku jelema model pangeran geus tangkap eta teh kesekian kali ditangkap teh geus ayeuna mah selesaikeun Ibrahim teh belum Masya Allah karim nyun tumpukan kayuna gede dibawaan ge ku himar kayu nu paling senget adalah kayu asmara nyawa sih kayu asmara naon udah bodoh diasupan ke majelis tuh ya kayu asmara lamun gua riba eta teh disebutna cemara tuh itu baheula mah kayu asmara asmara teh artina sesuatu anu tersimpan di dalam hati aduh ya Allah digundukan gede gunung belum teu bisa dideketan ku jelema tuh seuneu ebrah-ebrahan gitu otomatis dibalangkeunana raja kanjeng Nabi Ibrahim teh make manjanik teh jepretan bandring ngon gede dan dina kulitna tarik karetna teh ngenyoy dilepaskeun sat brus kana seuneu Gusti Allah ya kuni bardan wa salaman ala Ibrahim hei salam kuli bardan sing tiis man salaman ala Ibrahim jauh salam gitu asup ka seuneu teh brus Nabi Ibrahim langsung di jero seuneu teh je bejana cenah panas jati waduh tatangkalan jara radi di jero seuneu terutama anggur jeung apel Masya Allah maha kawasa Allah atuh kanjeng Nabi Ibrahim seseria di jero seuneu di toelan seuneu teh tiis atuh jara ge kaget jeung biasana panas lah ceuk mending istirahat we istirahat kerek di jero seuneu kerek Masya Allah Haji Pendi mah di jero mobil mewah AC na gede teu bisa es hutang masalahna panas aya ASEAN ge panas sakitu make AC hareudang kanjeng Nabi Ibrahim mah di seuneu tiis sabalikna pisan belum ya Allah ya Karim cik Raja Namrud gua geus pareum seuneu tinggal ruhak-ruhakna bongkar hayang nyaho coba tutungna kos kumaha ye si Ibrahim bukan buat ya Allah kaget nu muka tua keur kerek sia nyokerek di sono hi kula ge tengah arti Ibrahim asli apa lain aju tatangkalan aya cenah jero sia macem-macem ampiling sia ku aing sia heula tuh pangeran masuk itu deuleu heula tangkal anggur aya apel aya cancur cor je kurang di deuleu bener kesangan ge kesang nikmat Ibrahim ya Allah maha kawasa Allah kesimpulan nama hajur Raja Namrud bingung bingungan kangjeng Nabi Ibrahim
hiji makhluk anu pohara luar biasa keistimewaanna hese di pikiran make akal jeung otakna. Tiba-tiba gangge ti Raja Namrud keur marah ngamarahan ponggawa-ponggawana. Kundal eta Ibrahim datangkan teh tutung sia buarahnya. Aya reungit nguang jasyar halangan aing geus sia. Balik deui beta reungit nguang buablog sia. Oh, da keindit deui. Nguang goblok sakena ieu reungit. Ai kunaon cep asup ka ceuli. Reungit asup ka ceuli jagina terus reungit biasana makan ka ceuli paeh. Ieu mah nembus ka otak. Wah, muter di otak. Ya Allah. Iya lain sareungit-reungit najeknya nih. Waduh, di scanning. Beh, di scan nya aya reungit di jero. Muter becak dokter ieu mah cenah kudu dibelah huluna. Paeh aing sia tolol. Ya Allah, Maha Kuasa Allah. Akhirna Raja Namrud terus lain deui dedeuleuan dedengean rarasaan otomatis paeh bae kasimpulanna. Raja Namrud Maha Kuasa Allah jelema nu gagah ratusan bahkan ribuan jelema nu kunyana dibunuh nyana ngaku pangeran asa aing hirupna tapi paehna ku reungit lawan cek Allah reungit aing Gusti. Hayu sia pangeran Namrud. Tuh, ku reungit paeh. Tentara Allah mah deuk maehan hiji jelema teu kudu hese. Reungit hiji. Beh, coba kumaha kitu. Sokna Cina asa hirup bola politik yang perekonomian asaya di lengan aing ceger ku Allah dibere korollah hancur hudang Amerika sarua di tengah-tengah kalutna corona di dua negara tetap Israel bakal membumi hanguskan Palestina dek direbut mentah-mentah. Masya Allah teu berdaya. Turki sakitu geus ngomong bae ge awas dragon tah pokona jana geus kieu kitu teh didenge ku kabehan dunia kabeh ge geus bararing sebab jajah kekuatanana kapan tapi Maha Kuasa Allah. Ya Allah, corona memasuki Israel, jenderal-jenderalna kena corona, tentara kena corona, kuari geus teu berdaya nu paraeh geus ambalaya. Maha Kuasa Allah lawan Gusti Allah. Awas wari janaya kabar berita kumaha jeung kumahana mantak muncullah berita pembuatan masjid Turki. Iyalah saling susul menyusul. Saat itu lemah ia muncul terus anu arasup Islam di berbagai negara lain ratus ribuan jelema bahkan jutaan jelema. Maha Kuasa Allah dengan hikmah corona diurang kuari bangunna bangun dek marah runcul sebab lapar jelema akibatnya muncul pemalingan. Iya. Cenah sia masuk macam-macam tugas sekolah kan maruncul macam-macam lain justru Islam kuari teh ieu Islam keur maruncul di Moskow di Soviet nu sakitu harana anti Islam lain anti Islam anti agama tetapi justru dibangun sebuah masjid di Uni Soviet kurang kada ditunggu murah
tiketnya di kula 50 jutaan lah ya, untung saya tiket tuh aing wajar lah, cuma aing tuh menang untung sekali Gusya. Boleh. Ya Allah ya Rabb. Ya udah jaritakeun perkembangan dunia. Mantak setahun sebelum corona akan terjadi perpindahan kurang ngerti baheula, perpindahan ideologi dan lain-lain sebagainya. Batur geus merancang seperti eta. Wallahu alam. Kaditu nagubaha kakaraker kalut-kalutna lain lalagaan kalutnya dunia ieu mah. Nah, ieu mah keur carita baheula Raja Namrus ngepek geus etik ka dieu teh. Eta can sakumaha kayak kuku lagi caritakeun nu aslina. Kita melah kakaraker satai kuku. Nah, ieu Raja Namrud modar. Paehna kureungit. Ironi kan jelema nu ngaku pangeran gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, atuh pangeran aya di nyana, julukanana paehna kureungit. Eta urang kan ironi mun kitu mah paehna perang bareng jeung kitu tentara Panglima, kemudian nyana tertusuk deres gitu, makan kadangna serem. Ieu mah lain reungit. Kan eta kan etis atuh reungit. Ya Allah, sakumaha gedena reungit sih kunaon teh ditempak atuh. Pugu enggeus bisa ditempak ngapung. Engke ka dieu deui, tempak deui ngapung deui, maha kawasa Allah. Untuk kula sok kalawan ka Allah. Sehingga deh urang mun manggih reungit, urang kudu ngomong reungit nuhun aing geus jaya. Raja Namrud paehna ku sia teh. Kayak reungit lain ku aing, bapak kolot aing. Atuh, aja aing madak nuhun. Aja cak reungit kayak sia ku aing saja. Ieu sok macam-macam ka aing. Reungit nuhun. Masya Allah. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim, kejadian tersebut katakan di Turki, ujung Turki. Orang pun kaditu ayat tempat urut pameuleman Kanjeng Nabi Ibrahim diabadikeun sampeyan. Zaman babari ayeuna kapal loba duit ambalaya beli tiket babari kunaon atuh urang haju lockdown teu daek lelempangan ningali sejarah-sejarah. Kanjeng Nabi Ibrahim teh tidinya bersyukur ka Gusti Allah. Sedekah besarebu sapi 300 onta 100. Malaikat seluruhna berikut jeung manusia kata jika Kanjeng Nabi Ibrahim barahan-barahan teh datang ke malaikat Jibril teh minta widi ka Gusti Allah yang ngalayat ka Kanjeng Nabi Ibrahim ku kataji kana kabarahanana tu Kanjeng Nabi Ibrahim teh saat eta kadatangan tamu. Waalaikumsalam. Ibrahim muhun Nabi teh Ibrahim itu malaikat salangit di bumi apaleun kabeh kana kabarahanan anjeun. Ieu sodako mani hantem-hanteman teh embe 1000 sapi 300 onta 100 kunaon make izin pohara jasa eueuh tanding jasa encan sakumaha tuh ieu malantaran embe sapi onta teh nu Allah dititipkeun ka kaula ku hari dek dibikeun deui ka Gusti Allah melalui sedekah. Boro-boro eta deui hewan awak abdi ge pernah dikorbankeun dibeuleuh eueuhna naon asal ti Allah dikembalikeun deui ka Allah. Ke anjeun teh saha? Abdi teh itu makhluk langit. Saha? Jibril. Masya Allah. Bebe jatuh di tadi. Sugan teh tetangga bae gitu.
Jibril abdi teh wow budak kata tamuan teh kira-kira malaikat Jibril urang mah kata tamuan teh RT aduh batur mah kata tamuan teh malaikat insyaallah Haji Pendi moal kebal deui kata tamuan malaikat ngan lain Jibril malaikat eta teh anu mun kapanggih jeung nyana atuh ya Allah ya Rabb ayeuna Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadua ka Gusti Allah ya Rabb abdi bersyukur ka Gusti Allah ayeuna teh abdi nyuhunkeun Gusti ka Gusti teh anak anu pikaresepeun abdi teh geus jarita ka hamba Gusti nu ngaran Jibril ieu teh hewan teh anu Gusti dibalikeun deui ka Gusti boro-boro eta hewan abdi lagi kapan kungsi dikorbankeun dibeulem cacak-cacak abdi mun boga anak haju abdi teh anak abdi teh ieu teh dititah dipencet ku abdi dek dikorbankeun ulah ning hewan anak dek dikorbankeun tuh Masya Allah karim nu mentak rob naon garang-garangna doa Kangjeng Nabi Ibrahim Rabbi habli minas sholihin Gusti bere abdi anak anu soleh Kangjeng Nabi Ibrahim tidinya titah berangkat ke negeri Syam Syria inni zahibun ila rabbi sayahdin abdi teh dititah berangkat ke negeri Syam abdi berangkat teh menuju Gusti dititah ku Gusti sayahdin anu Gusti teh bakal nuduhkeun ka abdi minta petunjuk ka Gusti Allah ayeuna doa Kangjeng Nabi Ibrahim dikabul dibere boga anak ngaranna Ismail kasep pikaresepeun ieu ngaranna Ismail pinter aya di Ismail kasep aya di Ismail ih lucu di Kangjeng Nabi Ismail Masya Allah gitulah Kangjeng Nabi Ibrahim dikabul doana diberi anak dua Ishak jeung Ismail mantap versi Yahudi mah beda anu dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim Ishak Nasrani sarua anu dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh Ishak lain Ismail coba ge ngadengkeun orang Kristen tetapi Kangjeng Nabi urang ngajelaskeun nu dipencit adalah Ismail anu waktu keur hamilna kapan dibawa ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh Siti Hajar teh perintah Gusti Allah ka Mekah datang ke Mekah teh dipanggieunkeun saung tina palapa korma barang keur gede beuteung dipanggieunkeun saung ti palapa korma iprak instruksi ti Gusti Allah kudu balik deui ka Syria bayangkeun kurang Siti Hajar teh tinggal sabrol-broleun salaki titah berangkat deui ka negeri Syam bebeja Kangjeng Nabi Ibrahim Hajar istriku tercinta aya naon Kak kadek balik ke Syria iya betul itu nyawa isuk jauh sore tapi kieu Kak eta teh kakak teh dititah ku Allah apakah memang iya hayang sore justru dititah ku Gusti Kak ai dititah ku Gusti mah ulah ning beurang peuting kudu berangkat bae abdi mah geus nemah bae ka Gusti Allah jasalna ge abdi teh ti Allah kuari titah ka dia ku Allah aju kuari deuk ditinggalkeun kakak titah ku Allah enggeus segala berangkat ulah asa-asa kula geus pasrah diri ka Gusti Allah tah awewe tah kakaraknya tah
kadenge ku ceuli sia. Ya Allah, ya Allah. Urang mah kapan lamun aya pamajikan keur gede beuteung aju ditinggalkeun. Hai, ieu pagawean saha ieu? Ye, ditinggalkeun gunah bae. Ye, yang ngeunana bae ye, deuleu ye. Awe urang geus kabayang ku urang. Komo bangsa urang sepatan mah do. Ya, geus ngomong geus ngaco-ngaco bae pan. Tapi Siti Hajar mah abdi barek pasrah ka Gusti jata tadi dage ti Gusti kuari titaka dia ku Gusti aju ayeuna rek ditinggalkeun tita ku Gusti geus abdi barek pasrah ka Gusti pasti kabelah dituna aya rahasia-rahasia Gusti. Ya Allah ngeunaheun gadenge kitu urang. Kangjeng Nabi Ibrahim langsung berangkat menuju Syria atas perintah Allah. Teu nyilep deui saeutik ge ka pamajikan beusi disangka deudeuhnya leuwih aya kadua ti Gusti Allah teu nyilep serem ka deuleuh apa dan mantak urang lamun nganterkeun mondok lamun geus beres urang balik ulah sok nyilek deui ka anak dadah moal betaheun ka anak ge mun teu anak ceurik sia nu ceurik berangkat bae ulah sok nyilek deui ke menang 1 meter nyilek deui menang 5 meter moal aya bahan bisa ngaji teh budak iya ulah geus berangkat anakna gebot tega abah teu neuleuh deui aing mah sarua jeung dipiceun bae beureun ieu mah tapi rahasia eta betah makalna ya masyaallah. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dititah berangkat teh ka Mekah teh cek sakaol mah Kangjeng Nabi Ismail umur 7 tahun cek sakaol mah umur 3 tahun falamma balagha ma'ahu sa'ya barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang ka saya bisa digawe sorangan Kangjeng Nabi Ibrahim teh datang ka dinya ngabaturan cerdas dan pohar sering diskusi jeung Kangjeng Nabi Ibrahim budak terutama ketuhanan ya Allah cerdas dan pohar iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim doa teh masyaallah datang ka poho Kangjeng Nabi Ibrahim kana bahasanya na ulah ningka karak hewan ulah ge dikorbankeun ulah lamun boga anak gedek dikorbankeun dipencit ku kaula poho ka bahasa eta malam tanggal 8 tarwiyah ngimpi ieu teh impianana da ngimpi teh ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara he anaki Ismail abah teh tadi penting teh ngimpi naon bah ngimpi anni ara abate ngimpi azbahuka mencit anjeun madza tara kumaha pendapat anjeun wahai Ismail anzur pikir coba madza tara cik Kangjeng Nabi Ismail abate pan nabi ai nabi mah pan teu sambarangan ngimpi atuh bah ulah jeung cangcaya ngahareupan impian teh laksanakeun pencit abdi bah Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim kehelanan jangan yakin abah ge geus kieu bae tanggal 8 urang tebus bae ku 100 embe Kangjeng Nabi Ibrahim nebus impian sedekah unaon ai malam 9 malam Arafah teh ngimpi deui percis impian teh kos impian malam 8 ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara
anak king Ismail dedehnya naon bah abad teh ngimpi di percis kos ngimpi anu paleman kamari abad teh tita mencit hidup bah ngomong di baepan kamari ge abah mana abi ai nabi mah atuh pantes sambarangan geus bah laksanakeun eta perintah teh pencit abdi mana anak mah kos ulah-ulah titah dipencit anak urang mah ieu titah ka warung bae pang melikeun rokok ya abah tah duit tah ya sia udi titaheun aing tah beuli ka usita rokok tah engke kombalina ge jangseun anak urang tah kos kitu tah sakalina meuli kanu amal kolot geus neuleuh datang ka manjangan beung budak mana ya anak urang mah tolol atuh kurang pada teangan neangan budak ka mana geus poho ka rokok mah goblok keur main gobag ya Allah budak baheula kos kitu tah tolol aja saya aya kuari ge jelema datang ka kuari ge kos kitu kene bae jelek jeding ya Allah eta budak urang kos kitu masyaallah Ismail boh tapi cek Kangjeng Nabi Ibrahim mah bobo ieu teh impian teh ca jelas guys waribat tebus deui 100 embe masyaallah nebus impian kunaon malam ka 10 teh ngimpi percis kos kitu keneh bae ya Allah orenganan ieu teh andek ngabuktikeun omongan Kangjeng Nabi Ibrahim nabi mah teu meunang saomong-omongna ulah ningka karak deui hewan abdi kapan dikorbankeun dibeuleum masalah cacak-cacak abdi boga anak deui ku abdi deuk dikorbankeun dipencit ku abdi mah bentuk rasa nurut ka Gusti Allah andai kata anak kita dipencit ku kula mah geus teu naonan jasa dina jero hate teh dunia geus eueuh sama sekali tanggal 10 mahirna madu dek dilaksanakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar mana aya naon bapana kieu mana budak Ismail pandian baju-bajuan nu bagus sisiran minyakan gitu dek dibawa ka mana dek dibawa kanu hajat makan-makan ayeuna tah di pandian di bajuan di sengitan di sisiran dibawa ku Kangjeng Nabi Ibrahim tapi Kangjeng Nabi Ibrahimna bari mawa tambang jeung peso langsung Kangjeng Nabi Ismail ditungtung iblis bingung saumur dumlaing can orang bingung jak iblis kakaragayeuna aing pohara jasa bingung namanya bapak bencit anak teu kaarte ya ieu cak iblis aing nu bingung nya nu neuk bencit aing nu bingung iblis iya dah aing deuk datang ka Hajar wajar nyaon teu anak dibawa ku bapan atuh lain nyaho-nyaho deui penteu di pandian ge ku ieu eta teh lain sa dibawa-bawana gitu eta teh ada dipencit banyak bapak mencit anak ke Siti Hajar tadi neuleuh teu berangkat tah mau tambang neuleuh eta ada dipencit menurut anjeun eta abahna deuk mencit anak teh maksudna naon nyana teh cenah dititah ku pangeran nu ngaran Allah mah nya pangeran ditah mencit anak cek Siti Hajar salaki kula nu ngaran Ibrahim nabi moal sembarangan ketika titah ku pangeran berarti bener andai kata bener titah ku pangeran atuh anak da dipencit titah ku pangeran iya oh masalah boh cak iblis aing hese nganggonala ka model hosio atuh wanita mana yang seperti ini waduh andai kata ada dua udah jangan di kemana-mana bau siapa ae ya Allah iblis datang ke seleh ayeuna datang ke Kangjeng Nabi Ibrahim ai mana ieu ka mana mencitan
aya ti dituna bapak mencit anak pada dikalaksanakeun perintah Allah ieu mah buat teuing ieu mah lain perintah Allah ieu mah semata-mata ieu mah ngan sakada kembang hees mimpi anu teu bener ieu mah. Hai iblis aing teh nabi goblok sia deu kagoda ka aing emang aing teh nyaho sia iblis ngabecir iblis sieun iblis wah beres ieu iblis Ibrahim gagah aja galak aing bisa-bisa ditikem ku nyana ambang mawa peso mawa tungtuna mah lain anak aing cek iblis waduh teu bisa kagoda ka nabi nyulusup deui ka Kangjeng Nabi Ismail maneh teh itu dituntun teh dipencit macam bapak mencit anak ieu ambang dibawa peso ke saya tanyakeun ka abah eta teh dipencit teh maksudna titaku sah cenah ge titaku pangeran nu ngaran Allah teh lamun memang cek Kangjeng Nabi Ismail titaku Allah atus sami'na wa ata'na li amri rabbi tinggal nurut bae sami'na wa ata'na kana urusan pangeran mah tuh sanajan teu dipencit ge pae-pae keneh je pokoknya asal perintah Allah geus aing mah moal kudu diingkekeun deui jang ge paeh keneh bae bari nyokot batu nya ditimpa tata iblis jat kena mata kencana pecak bah cek iblis sahan wani mecakan aing cek kakarak aing jadi pecak kos sieu cek ngebecir iblis waduh teu beres sakieu ieu gara-gara ngagoda Ismail aing jadi pecak besi manggi nu pecak iblis tapi mah Masya Allah nah nu mentak dina ibadah haji teh urang teh aya jumratul aqabah jumratul ula jumratul wusta aqabah teh ula wusta aqabah nah eta teh berarti ieu teh anti iblis jadi urang nimbah teh ieu teh keur carita ngusir iblis anti iblis tunteu kudu di ditu kuari ge di urang lamun aya anak urang ieu iblis asana timpahan ku urang atawa urang nyandung nu kolot marahna sia iblis ieu teh aing teh nyandung teh parentah Allah kok ku sia digalakan aing berarti sia iblis ya timpahan kurang nu kolot ayo sia kege sia balik diusir ya Allah ya Rabb nah pengusiran iblis anti iblis jumroh akhirnya Kangjeng Nabi Ismail teh langsung dek dipencit bah ai parentah Allah matalian abdi kalian maksudna abeh ulah gerak-gerak abdi hiji syarat teh abdi teh talian wasiat abdi ka abah di mana dek dipencit talian heula nomor kadua beungeut abdi nakabumikeun kahandapkeun abeh abah ulah neuleuh beungeut abdi besi abah teu wasa nomor kaduana jubah abah singsadkeun besi getih acak-acakan ka jubah abah nu mancer engke bakalna ganjaran abdi teh rada kurang nomor kaopatna anu kenceng mencitna pesona nomor limana kudu diseukeutah abengke abdi babari ngaluarkeun rohna teh sebeleke nomor genepna baju abdi bukaan bikeun ka emak bejakeun ku abah mah ka emak ieu teh Ismail teh dititipkeun ka nu bogana ta ieu bajuna geus ulah ditanyakeun deui besi engke emak hayang neuleuh kula deuleuh bae bajuna ai jelemana mah geus dititipkeun ka zat anu maha sagala-galana nomor katujuhna ulah aya budak leutik anu ulin ka dieu besi engke ngajoak budak leutik neuleuh abdi dipencit
nomor kadalapan ulaya budak letik nu segede abdi ulin ka imah emak besi engke emak tunjak tunjuk tah anak teh nu dipencit teh segede kieu anak teh segede kieu omat bah masya Allah geus ayeuna mah bah pencit abdi talian panggil dikahandapkeun beungeut tek langsung pencit kenceng Kanjeng Nabi Ibrahim set cabut di teuteurang bah nu kenceng atuh bah ulah atuh lalaulan kitu ka anak maka anak nu kenceng sih sakali deui pencengkeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim set cabut set teuteurang keneh bae teuteurang mana Ismail kurang kenceng bah udah Kanjeng Nabi Ismail bukaan bae tali nambah daripada abdi di talian maningan ulah di talian besi engke ku Allah pajar abdi teh kurang nemah mending dibukaan bukaan heula tali ini pesona atuh nu anu seukeut ya Ismail ya dikabatukeun blok batu belah kurang kumaha geus langsung pencit deui itu dipencit وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا Ibrahim anjeun teh geus bener-bener ngabenerkeun kana impian anjeun geus ngalaksanakeun sakumaha perintah kaula harita malaikat Jibril teh titah ka sorga Jibril malaikat kabeh keur nongton Ibrahim bencit anak lain masalah bencitan nemahna jeung nurutna nu ngaran bapa jeung anak teh pohara nurut jasa ka aing moal aya tandingna gantian ku ari ku embe habil lu aya di sorga dipanggul ku malaikat Jibril set embe nu gede wa fadainahu bizibhin azim akhirnya digantian Kanjeng Nabi Ismail teh bizibhin azim make bagi bas anu gede mantap kamari geus dijelaskeun korban teh ulah nu kunyin ulah nu kuru urang boga pamajikan kunyin ge hese ka dieu nyekal tulang ka ditu tulang kitu mah urang lintuh pohara teu kudu make kasur ya Allah nah digantian kuari make embe maha kawasa Allah embe na langsung plek dikedengkeun pencit malaikat Jibril wakila Kanjeng Nabi Ismail wakila Jibril Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar si Kanjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar si Kanjeng Nabi Ismail Allahu Akbar walillahil hamd masya Allah orang eta takbir titiluan langsung dipencit kirese tah eta teh tanggal 10 bulan haji waktuna waktu duha ieu tah deuk ngajelaskeun angelnya heueuh wayadkhul waktu asup waktuna mencit kurban teh sesuai jeung pemencitan Kanjeng Nabi Ibrahim terhadap Kanjeng Nabi Ismail taizar tabati syamsu di mana panon poe luhur karumin luhurna satumbak sapangadeg yaumana hari dina poean lebaran eta teh sabada dilaksanakeun babaqad rakaataini wa khutbataini khafifataini tah di dinya dipencit tak masya Allah karim mentak datang ka ayeuna urang lamun mencit kurban sunah maca takbir ngan ulah nurutan tadi ulah nurutan kana mencit Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar cak nu saurang la ilaha illallah cak nu saurang Allahu Akbar walillah emang sia Jibril
Urang mah langsung we urang bareng ulah haju tiluan. Sia sok aju macem-macem. Dek nyiptakeun urang nyiptakeun kos kitu yuk. Aju cipta-cipta sia mah. Tak ieu teh kieu maksudna loba jasa ku ari ustad, loba jasa ku ari kiai, tapi lain ti pasantrenan tah mah kiaina. Dua tak. Anu ngahukuman nalak keur marah teu jadi cenah. Ieu deh kumaha hukum dipake ulin-ulinan kos kitu. Sebab cenah cakena keur marah kadeukeun kiaina. Aya jelema nalak teu marah. Keur ngarendeng, sayang engkau akan akad tua ku tolak ya. Tuh malah ya dagorkeun habek teh kiai. Nalak sih keur bener tilok aya. Nalak mah pasti ge cekcok, minimal gelas tilu mah geus peupeus. Eta. Cenah ieu mah keur marah, atuh emang keur marah mah teu kudu dijaga ge. Sia dek. Jadi nalak keur marah geus teu kudu nanyakeun deui kepada pengajian mana bae keur marah. Jadi sanajan nyana teh keur amprekan marah kesernan. Jadi geus teu kudu tu nyatanya deui. Sebab lamun nanya deui oh teu jadi cenah keur marah mah atuh. Soekeun sungutna. Aya nu nalak keur teu marah, moal aya aja. Moal aya nalak keur happy-happy. Moal aya nalak mah keur marah kabeh jadi. Tuh sing ade. Nah ieu ku ari mah geus urusan talak mah kos kitu. Anak terbengkalai. Cek kamari. Lamun eta budak basi keneh beuki nyusu nu nyusuan indungna mun indungna aya cai susuan kudu siap nyusuan. Ta eta teh lamun aya indungna kuari mah indungna eueuh ieu rek dimasalahkeun teh. Anak kuari terbengkalai lantaran encan bisa mandiri jang urusan diri nak ngisang sorangan can bisa dahar sorangan can bisa make papakean sorangan ge can bisa butuh bantuan indungna kuari indungna eueuh bapa da geus puguh jadi bapa pirak ieu. Nah ieu kuari indung nu bertanggung jawab indungna eueuh kumaha cik musannif wa in gobatil lamun gaib indungna yane eueuh kaayaan eueuhna misalna maot indung nu ngurusan eta budak teh kalayan paeh misalna eta teh beralih pengurusan anak kuari kasa falil jaddati pengurusan budak eta adalah ka indungna ka makolotna makolot ti indung atawa diurus menang sabulan menang 2 bulan nah kuari indung nu asli teh edan tengah-tengah perjalanan edan nah ieu alikeun ulah diurusan ku indung nu edan bisa-bisa dikulub gunyana pajar daging embe ke anak deui ulah nu edan atuh ngaranna ge geus ambil alih langsung ku makolotna falil jaddati ala sahih. Gitulah pengurusan tehnya mantak rapi urang lamun ngadengikeun dina urusan agama Islam make syariat. Anjakal we di negara urang mah teu make syariat Quran ngan dibaca bae hadis dibaca bae diterapkeun di negara mah teu. Kudu kumaha tuh kiai nu bagus bae diterapkeun. Ieu mah pan henteu urang bae nerapkeun sorangan. Mampuhkeun urang teh giring urang teh ku syariat ja Indonesia teh termasuk negara terbesar di dunia nu umatna adalah kitu beragama Islam lain saeutik di Indonesia untuk Amerika sieun ge ku urang Indonesia sieun mah atuh salat henteu wayah meuleum gereja mah hayu bae eta sieun
itu cek orang Nasrani teh teu budak salat teu naon teu tapi giliran demo pangheula anak bergetai kan pugu nu kadari itu nu ti heula teh nu sok salat maju panderi pugu komo kiai nama tu panderi we eta matak Amerika sieun emang kumaha sieun teh kos kitu tah teu puguh perhitungan orang Indonesia jadi sieun nekat orang Indonesia nekat puguh usaha teh ngojek neuneu batur pamajikanna dua ngeunaheun amat teu diukur ku nyana nekat nyandung waktu tsunami eta nekat teh kitu ngaranna eta di Belaraja loba aja sanokos di Bojong nu karari itu tepak ka Cikupa pasar Kemis banten teu tinggalin eta kos kari itu masyaallah eueuh kuari indung nu rek urusan budak teh maot alikeun jedati atawa tengah perjalanan sabulan 2 bulan indungna edan ambil alih ku makolotna tete nomor kahiji nomor kadua nak teh dijelaskan babitu zalik annal garib idzam tanakanatil habana liman yali pelanggaranana nurutkeun cek ahli fikih menang nyotet tina usul fikihna sanyana karabat anu deukeut pertalianna jeung eta budak di mana-mana teu bisa ngurusan alihkeun kanu leuwih deukeut artina eueuh ieu emakna ka makolotna eueuh makolotna adik emakna eueuh adik emakna teteh emakna bibi meureun atawa uwa eueuh bibi jeung uwana kuari teh yeuh coba ayeuna mah neangan anak tetehna coba anak tetehna ge norek ngurusak neangan anak adikna masya Allah gitulah ya annal garib idzam tanakanatil habana limayali jangan ternyata makna maot makolotna maot di tangan bibikna eueuh anak bibikna eueuh uwakna ge eueuh anak uwakna eueuh tetap budak teh perlu pengurusan teu kudu ka pantai asuhan heula nurutkeun cak agama mah teu kudu ka babysitter ciser lantaran eta mah kan kudu dibayar kos kitu mah jauh nu lillahi taala ka mana atuh tah ieu pengurusan budak wasani takunul wilayah lis-sultan maka nomor kedua pengurusan eta adalah kalurah untuk milih lurahna nu bener nu nyaho pertanggungjawaban tentang agama nalika kieu ari keur urusan jual beli tanah mah SPPT dan lain sebagainya oh babarieun tah mah lurah bahkan aya anu bisa dijual 2 kali 3 kali ku lurah di Amerika tapi di dieu mah aya mun anu kitu lurah Amerika eta kos kitu tinggal ngerebekeun bae ka neraka eta kos kitu lurah teh hese tanggung jawab masukan cak lurah sedangkan ieu mah perlu pengurusan camat cak camat teh aduh aing sarua bae bupati wali kota sultan wah cenah ieu baca bupati ge encan aya dana jang pengurusan nu kos karari itu sedangkan lain hiji teh sakabupaten teh unggal kecamatan aya bae meureunan 50 mah mun ditampung sakabupaten kali 12 kecamatan saeueuh ai hiji onam cak bupati 2 komo mun awewe mah diurus ku aing balik kawin ku aing emang bupati ondo kabeh ge nah ieu mah teu bisa diurus antareun ku loban gubernur sareuri bangun geus boga pilihan masing-masing awas ya milih konde bae sabodo tanggung jawab di akhirat bae masuk pokona Masya Allah tuh kadituna ka ujungna atuh ka presiden mantap kudu aya tah geus kudu nyieun ku ari mah usulkeun ku urang ka presiden tolong dibuat di Indonesia menteri tentang pengurusan anak yatim piatu tuh kos kitu tah geus kos kitu
yatim piatu anu geus bener-bener statusna eueuh anu ngurus eta diangkat ku kulang ke salah seorang nu di dia jadi menteri. Mana menteri na sekolah lagi STKB jadi menteri. Kahayang doang gede jadi menteri dijieun lah kekurangan kene di urang kan terbengkalai jang nu edan tah sanu urusan mun urang liwat ti dieu ka Pandeglang manggi bae 2 mati lu tah anu teu make calana mending mun leutik deres mun lalaki pugu ieu mah woman. Ya Allah ya Rabbi teu make calana Masya Allah kaeta teh di Tangerang tepi ka Pandeglang 2-3 manggi mun urang ti dieu ka Bandung ulah jalan tol jalan nu biasa Masya Allah sabaradi toko Tangerang we ge ta eta teh nu tanggung jawab saha keluarga ternyata begitu diselidiki keluargana anu tanggung jawab ya otomatis sahibul wilayah kunaon atuh nya jadi pamarentah urusan anu kitu budak anu teh Istiqlal urus ku pemerintah jieun penampungan nu edan jieun penampungan anu sapeh jieun penampungan nu sapeh teh jelema teu bisa ngendalikeun diri teu bisa ngurusan awak duit anakna butuheun keneh pake meuli mahjong eta sapeh eta nu kos kitu tatangga mah teu dahar kunaon nya meuli petasan cak tatangga nu teu dahar padahal mah eta ngan saukur jang ceuli doang mun dibikeun ka aing anak aing loba jasa coba teh ceurik tah ceurik nya mah huhahehe eta kapan jeung sinden ieu mah ceurik nu teu dahar teh tah eta sapeh kendalikeun ku camat tampung prek meuli petasan camat tah eta kos kitu tah ieu di Indonesia can anggeus taruhan teh ge aya menteri sababaraha macem tak diantarana kuari menteri pikeun pengurusan nu kos kitu tuh sahibul wilayah lain eta bae pemerintah teh kamalau gobal waliyu pin nikah au adola sebagaimana aya hiji awewe eueuh walian sedengkeun deuk nikah tanyakeun bapana eueuh maot tanyakeun coba bapak kolotna eueuh tanyakeun kakana nu saindung sabapa eueuh tanyakeun coba nu sabapa eueuh mamangna eueuh uwana eueuh kabeh deuk nikah ieu kumaha ieu eta adalah lurah nu kudu nikahkeun sing ada sakali deui lain nikahkeun ku lurah deui ditikah salah nikah jeung nikahkeun beda ngomong saeutik bahaya kayak lurah di dina iya makanan aing orang kudu ku aing cenah ditikahna nikahkeun goblok si salah tah eta nikahkeun teh lurah sultan ieu mimiti lurah sahibul wilayah camat sahibul wilayah bupati sahibul wilayah gubernur sahibul wilayah eta teh lamun lain woman mun lain konde mah teu bisa nyanya jadi lurah junya nikahkeun teu bisa wewe mah tah aya kekurangan mun muludan kudu datang oh tidak bisa kunaon kana keur nipas jorepan tah ieu sahibul wilayah kamalau gobal wali pinika adola wali nama aya bapana aya ngan bapana teu daek nikahkeun ditanya alasan teu daek nikahkeun mugen bae Pak, abdi ieu geus boga calon, emakna ge sarua we teh hayang aing. Moal aing mah moal nikahkeun ka sia pokona, moal ngawalian. Ditanya dasarna ieu tuh mantak teu gawalian emang teresep ka naonna ieu apakah teu sakupu atawa mah pokona moal we aing mah. Adol teh nu geus kitu ngaranna. Embo aing mah moal ka nikahkeun jeung moal nikahkeun bae geus aing mah ka sia teh hayang aing mah. Sedengkeun ieu kan butuh teh eta teh kudu kumaha tah nu adol kitu. Hakim teh sultan sahibul wilayah ya camat lurah camat gede cek camat teh gede disikakeun bapak aya nama maju teu daek nikahkeun eta bapak teu meunang pindah nu kos kitu mah bapak aya ngan teu daek nikahkeun teu bisa pindah ka bapak kolotna teu bisa pindah ka kakana eta mah kudu bapana we bapana embungan nikahkeun embung we pokona mah
henteu kudu hese-hese lumpat ka Pandeglang, lumpat ka Bogor, lumpat ka Cianjur, teu kudu camat nu kudu nikahkeun. Nu paling hebat bupati. Untuk lamun bupatina gering setruk teu bisa nikahkeun misalna atuh pocot jana geus terganggu, teu konsen. Loba masalah nu kudu ditangani, terutama pernikahan nu eueuh walina atawa aya ngan teu daekeun, bawa ka bupati nu kudu nikah. Bupatina teu bisa, wakil bupati. Anu. Teu fungsi wakil di Indonesia di Tangerang mah teu fungsi. Eta mah ngaranna kana Wadamun, kos eueuh bae eta mah. Iraha Rano nyin kegiatan-kegiatan di Tangerang baik keagamaan maupun kepemerintahan encan aya jalan buatan Rano Karno, encan aya gedong buatan Rano Karno, encan aya artina teu bisa komunikasikan kecuali nikah ahli meureunna nikah mah. Tah ieu teh artina tah sohibul wilayah teh coba kudu anu smart pikiranana, kudu hebat pikiranana sehingga nyana teh bisa kadieu-kaditu. Ieu keur carita bagian agama. Tuh. Antek sing ade. Jadi kudu wilayah takunul wilayah lisultan kama law gobal wali fin nikah au adola. Nah, jadi fungsina loba jasa. Begitu. Indungna eueuh alikeun makolot. Eta teh lain sebatas eta. Hartina andal gharib idzan tanakanatil hadanah limayali. Oh makolotna berarti bibina. Oh bibina berarti uwana. Oh bibi jeung uwana, anak uwa anak bibi. Ternyata kakara ka sahibul wilayah. Ta'eta hadza kulluhu fi ghairi mumayyizin sadayana nu tadi dicaritakeun ku urang ti awal tepi ka dieu kullu sakabehna ta'eta teh dina pengurusan budak anu encan tamiz. Pengurusan budak anu encan bisa mandiri, can bisa ngurusan sorangan, ngising can bisa ngisang sorangan, dar can bisa ngahuap sorangan, make papakean can bisa ngasupkeun kana leungeunna jeung ngancingkeunana jingjet bae, can bisa eur sorangan. Ta eta teh perlu penanganan sakumaha tadi, ta penangananna ieu lah nu disebut hadona. Wal mumayyizu ini taraka bawahu kana cindaman ikhtara minhu makwari mah kumaha lamun aya budak teh geus tamiz. Ukuran tamiz teh ukuran mana? Ieu teh lamun ngitung kana umur mah ieu adalah umur 7 tahun biasana tamiz, tapi wasanu tamiz galiban sapusinin aw samanin takriban. Lamun gujiku umur mah 7 tahun 8 tahun eta budak teh geus bisa kuari mangising ngisang sorangan, mun dahar ngahuap sorangan, mun mandi bisa make sabun sorangan, bisa make baju sorangan. Umurna 7 tahun 8 tahun. Cuman eta adalah galib. Kadang-kadang budak umur 6 tahun ge geus tamiz. Hitung teh tamiz. Kadang-kadang budak teh aya umur 5 tahun ge geus tamiz. Hitung tamiz. Kadang-kadang aya anu kekurangan mah 8 tahun ge masih kene can bisa mandi sorangan nurutan bapana baheula meureun. Teh umur 7 8 tahun 9 tahun ge masih kene can bisa ngahuap sorangan, kadang-kadang kudu dihuapan keneh bae. Aya teh anu kos kitu encan tamiz teh budak teh kajen guku mage. Jadi ieu mah galib 7 8 tahun. Goer galib da mungkin genep, mungkin 5, kaluhurna mungkin 8, mungkin 9. Nu jelas mah ieu adalah tamiz bae. Deuk sabaraha bae umurna patokan genep, patokan 7 jeung 8. Kayeuna mah lamun eta budak geus pinter maksud di dieu mah adalah bisa ngisang sorangan, dahar sorangan, make baju sorangan. Lamun indung bapakna papisah, ta ieu pengurusanana teh teu meunang dipaksa. Kudu kumaha atuh? Cek ajengan musannif di dieu wal mumayyizu ini taraka bawahu. Lamun budak anu pinter di mana papisah indung bapakna kana cinda maneh tarobihi minhuma. Eta mah bikeun ka jelema nu dipilih ku nya lantaran pinter nyana geus boga pilihan. Tanya,
ceng majeng abah teh papisah patali jeung naon ieu papisah teh jeung ekonomi masih mah baheula teh keur abah boga duit mah bu ka abah teh sayang-sayangan barang rada kurang ayang-ayangan barang kuari mah tuh abah sia ieu kuari dipiceun geus kuari mah abah teh ieu papisah na ieu masih mah geus pinter ieu deuk milih ka abah apa deuk milih ka emak pengurusanana terserah sia tah titah milih ulah malah nek pilih jeung abah bae yo jeung abah teu meunang dipaksa ku indungna sebab geus boga pilihan ulah mah nek milih jeung emak bae kumaha pemilihnya le bae tuh kos kitu teu meunang pokona mah kurang papisah anak adik kabeh teu bisa kitu kurang papisah anak jang sia kabeh teu bisa kitu tanya tanu geus pinter mah kecuali nu encan mun nyusu keneh indungna sakumaha tadi teh ieu mah geus boga pilihan sedangkeun geus sakola budak teh ieu teh 7 tahun mah geus sakola kelas 1 atau kelas 2 geus boga pilihan sorangan ceng majeng abah teh ieu teh teu bisa dipertahankeun emang kunaon gitu badai ngamuk oh iraha keur peuting ancul-anculan diranjang pan ancul-ancul iya pokona geus kitu beceng teh aceng kan keur sakola kelas 2 butuh pengurusan aceng teh biaya jeung sajabana mah tong ge minta ieu mah ku ari mah milu ka emak apa milu ka abah kalau rek milu ka abah bae mangga kalau rek ka emak bae masyaallah urang lamun keur kieu mah ieu mun keur kieu keur tararenang nyaritakeun kos kitu teh sedih nyaritakan kos gitu sedih apa mungkin budak titah milih kos gitu asana tewasa urang tapi lamun kebeneran datang tsunami mah teu sarua bae atuh enggi ge pada bae ge we nya tinggalnya ora apa-apa apa-apa geus ka ditu mah geus kos kitu we pokona mah atuh geus kumaha terpaksa kapan karunya tinggal karunya misalnya pemajikanna teu bisa dipaksakeun deui kumaha atau salakina teh bisa dipaksakeun lantaran kecocokan rumah tangga teh ieu teh imah tangga mah imah tangga bae tapi awet derajat mah teu betah aja sok bawa salat teh cek salakina teh ieu boga pamajikan aing suka bawa salat riweuh jasa ieu mah asal deuk berjamaah berjamaah mah lulu duit wah teu beres geus teu beres ya boga pamajikan tah eta awet derajat teu ngeunaheun paneta kos kitu ya otomatis kan anak tinggal anak sebab kadituna pan dia lain deuk ngurusan sia bae aing teh hayang aya katentreman jadagang sakieu mah luar biasa ai adapun haji beak atuh teh pan urusan Allah atuh nasib ti Gusti Allah aing teh hayang cara batur bisa ngaji kadanan unggal peuting unggal poe mah atuh saminggu sakali kabelah dituna aing hayang tentrem Jumat atuh hayang isu keneh jatuh boga pagawean ieu mah pagawean teu boga ka pasar henteu dagang henteu tani henteu Jumat jam 12:05 boloon teh jelema Pak belon atuh naon gawe teh si budak ai kitu mah itu jam 11:30 pantes we ja karyawan ieu itu jam 11:30 pantes we janya mah atuh di pasar ieu hari itu jam sabaraha jam 11:30 cenah pantes we ja tani ieu ai sia jam sabaraha jam 12:05 emang tani henteu pasar henteu karyawan henteu sia mah ieu naon gawe atuh aing mah aing ngalamun eta tolol jasad eta di bojong kos kari itu eta jelema insyaallah masyaallah ieu mah aing yang tenang we bisa ke masjid jam kadanan cara batur jam 9 jam 10 setengah 12 asana ngeunaheun meureun kaburu salat duha kaburu salat tasbih kaburu maca sholawat eta lamun tentrem di imah tangga ngeunah coba lamun teu tentrem ka masjid ieu langan datang ka masjid lain maca sholawat Pak cager moal bikang aingnya ieu kos kieu amat jangan lu batur aku ngeunaheun ieu mah teh aing nasib aing kos kieu aing dibaledog moal ieu balik tungtungna mah pan teu balik gegeran di masjid ge ngalamun bae di masjid ge ku batur mah pajar daekan orenganan problem eueuh katentreman udang tipe tinggi moal tahajud nu kos kada itu udang mah udang tak bae majikan ka mana ieu leungit misah ye waduh lain kacai ngalamun datang ka irai si beres pemajikan jadi dukun genong geus gua ingin pemajikan mal bisa ibadah
mulailah aing daripada teu bisa ibadah mah kos eueuh deui bae tuh lalaki mah kos gitu kos eueuh deui bae cek kiai yang nu putih ka Lampung nganu hideung ka Brebes aya nu geulis putih adat gede Lampung Palembang boro-boro ka sasa kami toh agak sesebren aya nu bager jasa di titah ieu daek titah itu daek ka sawa ge daek ngan hideungna ya Allah tah ieu mah teh beres ieu mah tangga urang keur tenang urang keur tariis nyaritakeun titah milih anak sia dek milih indung teh dek milih abah beuh urang teu wasa tapi lamun kajadian beneran pasti terjadi kos kitu deh kumaha deui atuh. Nah jabatur ge embungan wadanan pipisahan teh nah ieu mah kan terpaksa eta teh tetep kudu titah milih inda man ikhtara minhuma fa in kana fi hadihi majnunun au kufrun au rikun au fiskun au nakat palakulil akhor zaid jeung nyesarwiti teh ieu kuari imah tanggana teh keur teu beres saju papisah kuari ieu budak teh perlu pengurusan barang kieu budak teh milih kuari mah milihna milih indungna tengah jalan indungna edan ka bapanakeun milih ka bapana tengah jalan bapana edan ka indungna keun atawa milih kuari ka indung tengah jalan indungna kufur endahan asup Kristen naudzubillah min zalik pindahkeun ka bapa atau bapana anu kufur teh endahan asup Yahudi pindahkeun ka mana sebab edan kafir teu boga keahlian dina pengurusan atawa jadi budak kuari mah perang barang perang manehanana kaboyong ku kafir ka ditu geus status kuari jadi budak jadi jual beli dijual belikeun teu bisa ngurusan kos kitu mun bapana kuari jadi budak ka indungnakeun mun indungna jadi amat ka bapanakeun atau pasek-pasek teh eta khurujun ani taat kuari mah ieu teh bapana teh salat tadi nama jasok salat kuari mah teh salat bareng papisahan jeung indungna eta teh diurus kudu teh salat bahaya boro-boro ngurusan anak ngurusan diri aja teh salat bahaya ke anak ka babawa ka ditu indahkeun ka indung ige sarua bae tadi di indungna salat keur imah tangga jeung salaki nu eta mah barang kuari jadi rangda teh salat make gincu bae wanda luar biasa nagog bae dipuri muatan apem sudah aduh sakumaha beca eta teh kuari mah teh salat jana boro-boro ngurusan anak ngurusan diri nage teu beres pindahkeun deuh masyaallah anak kata tawa indungna nu ngurusan budak pengan kuari mah barang menang 2-3 bulan 4-5 genep bulan atuh indungna teh aya nu ngagaep deui kawin deui jeung nu sejen eta budak kulantaran indungna nikah deui jeung nu sejen fal haqqul akhir hak pengurusan pindahkeun ka bapana wa yukhayyaru baina ummin wa jadin wallahu a'lam bissawab.